Masjid Jami Al-Mukhlis merupakan salah satu masjid tertua yang terletak di Kampung Nangewer, Desa Pasirangin, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta. Masjid ini didirikan pada tahun 1942-an. Nama Masjid Al-Mukhlis sendiri diambil dari nama tokoh masyarakat setempat, yaitu Haji Mukhlis, yang mewakafkan tanahnya untuk pembuatan masjid. Jauh sebelum tahun 1942, pada waktu itu terdapat 6 masjid di Desa Nangewer. Salah satunya terletak di Kampung Nangewer. Masjid ini bertepatan di tanah Haji Junaedi. Namun pada tahun 1942-an, masjid tersebut bergeser ke tempat yang sekarang ditempati. Letak dari masjid ini sendiri, yaitu berada di tanah wakaf dari almarhum Haji Mukhlis dan almarhum Haji Latif. Berikut sekilas penjelasan sejarah dari beberapa tokoh masyarakat. Mulai nama mula Desa Nangewer dengan genep masjid Jumaahan sareng ke pojok-pojok. Lan kieu teh masjid dedinya. Anu vokal nama Pak Haji Mukti. Ditungtung guru mumu da baretoma nepi ka nalbah salap anu ka ami sugung. Di poe Rebo nepi ka poe Kemis teh Pak Haji Mukti kudiling neangan anu marek jamaah masjid Jumaah Haji Mukhlis anu ayeuna da Kota Lupuh batu mah namanya Kota Lupuh. Tempatna eta anu ayeuna tah tempat mah lebah imah si Atra kapungkur mah. Oh anu Abah Atra pinggirna Abah Atra. Tah ayeuna mah lantaran ti Pak Haji Mukhlis ongko ti Pak Haji Mukti ongkonya tadi alihkeun ka belah kulon. Mung waktu dialihkan ti wetan panginten teka kulon panginten ada mah di tongohnya tan dinu ayeuna gitu atau mah panginten anu palih kaleret teh anu teu kedah dibukbak kamari teh nya waktu rehaban kadua panginten atau mah panginten nya Kang Haji anu gaduh etanana gitu anu gaduh mohon anu gaduh ngancamkeun eta dukau walau alam kitu atana mah anu ditapalkeun lamongan eta mah pan waktu kamari penterang sareng janten waktu eta teh tekeng dibongkar mohon aya ciri mereka di kampung bahwa perjalanan masjid eta teh dimulai tidinya mohon gitu kira-kira tahun sabaraha tah Abah? Kira-kira nama tahun 42. 42 nya tak 42 teh Pak Haji patah jadi gaduh pun tak Pak Haji Latif teh eta Haji patah tahun 42 jasar sayung ai pandu semua Pak Haji Latif teh Pak Haji patah. Abah Haji Latif heula nya. Iya Pak Haji Latif. Desa teh can di dinya teh berarti aya masjid masjid anu di Lebak ya. mohon anu di nya di caket bumi Abah di wetan gitu Kapung Kurma mohon Kampung Kurma teh nama anu Jumaah ge dugi ka ti Citalaga ge mohon dugi kadinya nya ka dieu gitu di Pasir Angin di Kampung Kurma lain kurang nangewer unggul merenya masjid teh Itu serek sasal kadieu tah. Cenah poe di tahun 42 malah saeutik jiwana atuh. Saeutik jiwana. jadi kok koncona teh kapungkur teh Pak Haji Junaedi di dinya teh Pak Haji Junaedi ngan panginten aya Pak Haji Junaedi janten merangkap sareng di Pasir Angin kaler nya di tongoh teh Pasir Angin janten jumahan oge kalan-kalan gitu sok ka ditu we saha eta teh Pak Haji Junaedi, Haji Mukti, Pak Haji Mukhlis, Pak Haji Latif, Pak Haji Abdul patah beh dieu gitu beh dieu anu ngarehab kadua teh gitu nu kadua kanu sabaraha kalina Bah munggar ieu teh Tah ayeuna teh ka tieu kalina ayeuna mah. Tieu kalina ayeuna mah dah. 3 kali ngarehab ngan ayeuna panginten dipulkeun bongkar pasang ayeuna gitu kana mah panginten lah segema we kitu tah segema gitu ayeuna mah
Masjid Al-Mukhlis sendiri dibangun pertama kali pada tahun 1942 dan pada waktu itu bahan bangunannya masih menggunakan kayu. Lalu mengalami renovasi yang pertama pada tahun 1980. Dan pada tahun 2001, Masjid Al-Mukhlis kembali mengalami renovasi yang kedua. Terakhir direnovasi kembali pada tahun 2021 yang melibatkan masyarakat desa dan bahkan luar desa Pasirangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun penginten simkuling atas nama penginten keluarga RT RW 02 oge merangkap penginten DKM Masjid Jami Al-Mukhlis. Alhamdulillah penginten atas nama simkuling mengenalkeun anu namanya dibikeun hatur nuhun pisan penginten di tim kreatif Pasir Angin pengintennya. Alhamdulillah ngesan ieu penginten setiasa hadir di dongkap sakumangun nyakeun nanti pertorosan dina perjalanan pembangunan masjid anu di lingkungan RW 2. Alhamdulillah penginten dikawit perencanaan 2017. Alhamdulillah penginten dugi ka 2020 hiji tos jasa terlaksana karena pembangunan masjid. Alhamdulillah penginten kerjasama atas nami khusus lingkungan RW 2 Desa Pasirangin oge salah sawios penginten aya ti donatur anu luar daripada Desa Pasirangin oge luar kabupaten. Alhamdulillah rojonganana ti sadayana doana ti sadayana alhamdulillah tos tiasa rengse sakumaha anu rencanakeun di awal eta penginten nya. Alhamdulillah penginten ti kawi penginten ngawitan pamit lepat dinten Rebo dugi ka tiap hari seueur teh anu kerja sama. Alhamdulillah mohon anu ti luar desa anu ti luar lingkungan alhamdulillah kirang langkung lah aya 50 mah tiap hari teh 50 jalmi 30 gitu nya. Alhamdulillah oge penginten ti ibu-ibu ge seueur mohon ras kita dugi ka penginten perkawis sayuran oge dugi ka dituna heula gitu paling puseur-seurna. Alhamdulillah tina mangrupikeun tenagi alhamdulillah oge tina materi oge tina bahan bangunan seperti semen gitu nya nu sapalihna nya aya nu ngituna semen di wilayah penginten luar daerah oge seueur gitu. Alhamdulillah sagarupina penginten tuangeunana oge leuwih tidak rokoeunana sagarupi cek bahasa kolot teu ngarungkaeng lah. Alhamdulillah dina kanyaah Allah Subhanahu wa taala pada hakikina syariat dengan kekompakan masyarakat kampung Nangewer. Alhamdulillah ketuanya panitianya reng-rengan panitianya begitu hebat lah bisa nyampai akhirna istilahnya ham-ham nepi ka beres anu saestuna. Alhamdulillah merasa bunga ditinggal dina segi kemajuan istilahnya nunamina istilahna ibadah kalau Subhanahu wa taala pada hakikinya memang ada peningkatan, bisa dibilang menambah yang berjamaah juga begitu. Sekarang bisa disebutkan banyak. Alhamdulillah tinggal syukurnya aja lah. Nya simkuring penginten atas nami ketua oge reng-rengan ketua Masjid Jami Al-Mukhlis ngantukun nuhun pisan penginten kasadayana tos tiasa ngarojong sagarupi penginten tanabi ge emutan. Alhamdulillah penginten tiasa rengse selama 3 bulan setengah ngawitan dinten Rebo rengse dinten Senin janten eta ngamna saminggu mohon nya saminggu pemilikkalikeun ka 5 berarti 35 hari berarti 3 bulan setengah eta nya. Nah nu nyarioskeun ge cenah masjid itu moal angeus cenah yeuh. Tapi alhamdulillah berkat sadayana rengse teu aya ngarongkaeng hutang di hutang panginten ka material oge ka nu damel alhamdulillah tos beres. Ya kanggo kapayuna mah ajakan ti amang mah dengan adanya istilah masjid begitu hebatnya, begitu megahnya. Tinggal istilahnya lah mengisi masjid bagaimana caranya supaya kita semua istilahnya kanggo cita-cita anu selanjutnya mah lah istilahnya semoga nya istilah jamaah kampung Nangewer 4 RT moga-moga ya ditambih-tambih non istilahna dibarokahkeun ku Allah tina sagarupina ditambih-tambih kanikmatan ti Allah ditambih-tambih ibadah ka Allah Subhanahu wa taala eta lah nu inti nama. Alhamdulillah gitu nya aya perbentenan gitu nya ti ngawitan acan dibangun mah daya tariknya lebih ya lebih alhamdulillah mau lebih mun eta ngabangun masjid jeung ngabangun masyarakatna seimbangnya. Mohon laras.